pancet jeung tutut. Bogor goreng kamari calon sarjana ekonomi. Teruslah kawan wanti kamu pandang age boy mari. A few moments later. Gernu kieu Maya tuh gitaran favorit jeung pikiran. Gering patin. Yang usaha dengan pagawean hese. saya pisan ayeuna mah. Jangan sirah. Arek bebangsa dosa. Tapi kita nggak daripada panjang lengan, mungkin panjang buntu ikhlas sudah mesti. Diam. Daripada panjang lengan beromong. Melingung euy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinari enggak kemana wae? Aya we. Bener kebenaran. Kebenaran ngagaruluk dari ieu euy. Aya ngopi di mana? Tadi istimana. Ulin. Kemana? Awetan areangan teh. Si tutun arueuh. Katayet eueuh. Apa dulu marane? Nyaho pasti. Padahal mah aya jelema mah weh. Kayak Mang Ujang pasti minta dahar. Wah, pasti gitu jika nanti. Ting tah. Lain, tadi teh ngomong teh. Ini mah, mending kene kieu Mang. Urang ngopi we ini mah lah. Urang ngadu lah. Waduh we unggul aku Jangan wastaka. Aing tadi mana yang ngomong panjang lengan gitu, eta teh goreng, Lur. Nya, dosa. Dosa. Pancing urang daripada panjang panangan, mending kene panjang waos, Kang. Ayo waos bisa dikicip, bisa diseketan. Garing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, beneran ya kenarium di dia ya. Sarana luas kieu. Daratan Tentang duit ya. ya cigana ya. Kebeneran kenarium kieu urang arek ngaimpokeun. Aya proyek kita di Kelapa Kopior. Urang teh kieu butuh kendek. Nya butuh tenaga gitu. Ai ku sorangan mah ripuh. Pasti. Gitu, rarek nanya ieu ka maraneh. Daek moal. Kebenaran pisan mah. Beneran pisan. Itu jeung deui ieu. Di urang teh kurang alat. Oh, Di aya alatna. Aya. Tahu wae alatna mah. Gapuk, tangaji, singkup beranu di bawahna piring. Ada iki Mati meureun balik. katel. Meureun anu bawa di urang mah meureun atuh meureun boboko, mangkok. Geus kompor sakalian bawa. Bawa piring rek gawe teh kumaha? Heula ieu mah nya. Jadi kieu menurut saya mah ya. Ieu teh nu tina sabenerna teh ieu proyek teh kumaha. Oh, proyekna. Proyekna teh di tengah-tengah sawah. Aduh, jauh di jalan. Geuning kitu. Tah, jeung kahayang anu jelema beungar teh galangan teh hayang dikeramikan. Tah eta Oh, ieu mah beda. sedengkeun Patir kawangan mah. jelema beungar teh embung kakotoran. Tah, jeung deui di tengah-tengah sawah teh hayang dicor. Geus saya atuh jadikeun gor atuh. Nah, jadi tadi dijieunkeun gor. Bingung eta jalanna, aset jalanna kan leutik ieu mah. Heeh. Asup motor deui. Jadi kumaha kan mustahil dijieunkeun gor mah kitu. Bari jeung saha anu arek kadinyana gitu kan. Anu arek kadinya, anu arek rental, anu nyewa eta gitu. Aya, Saha Lur? aya, Aslina aya di tengah-tengah sawah pasti aya. Saha atuh? Pancet jeung tutut. asli itu jadi atlet olahraga menurutnya itu semacam Aduh, cara ambil Lur, terbalik. Iya. Wah,
anu dibingungkeun teh nya. Heeh. Eta si Bancet institut teh gitu kan. Eta kumaha lamun tina yekeun gayana gitu kan aya model Febri mah gitu kan. Yo, yo. Dina main futsal teh. Oh, teh yo. Oh. Tah anu jadi pertanyaan teh kieu. Mah Eta si Tutut jeung eta kumaha cara ngasupkeun ka gawang teh bolana? gayana. Gayana. Dan jangan satu kembung eleh. Aduh, Tinggal make gayana, cara gayana ngasupkeun bola ka gawang teh da eleh satu oge. Ieu rada lihat kena mastaka itu emang. Sok kumaha teh eta si Tutut. Tutut. Gayana ngasupkeun bola ka gawang gugulutukan. Gua tuh Gugulutukan. Tiga bolaan langsung kita ke kedua kumaha teh si Bancet. Bancet gayana empok-empokan. Empok-empokan. Semua balik. Juga gimana? Baca ya. Oh, kia ieu namanya. Daripada riet kana sirah, geus balik teh heula urang. Bener balik Ah, proyeknya mah bener ngajak marane mah anjir kurang sorangan we lah. Anjir, Jangan tulus gitu usaha.